Gila, pegawaian teh bawa pemajikan. Ripuh. Gara-gara bawa pemajikan 7. Wah. Seberapa ya? Ketinggalan ngojek kayak gitu. Kabur ku budak ya pasti nang. Ember kubah ya, Mak. Hai. Keren oke ya ini ya. Dong ceki jenem. Aduh, udah baik nya. Wah iya orang aing ngojek ya, aya hasil ayo gadang ke kamari bae. Aing bae yang menang nu beli si panumpang ieu nu kuri itu teh nya eta inget bae he. Tak beh. Weh, anak bae. Oh, enggak dia. Ih, nama aing mah. Itu parkir. Dia tampil amat. Aku aing masuk lagi sukane iyo, Sep. Sukan aing pang isukan, tadi buru tadi. Sukane aing supaya Berarti urutan pertamanya. aing, Sep. Oh, geus ke kumaha aing bala. Aing hancur aja dia. Nah, Kasar ih aing kuari. curhat, Sep, ka aing tenang, Mbak, Sep. Isuk-isuk aing bak-bak. Tegoro piring, mandi sorangan. Masak sorangan, nyambel sorangan. Bak-bak aing. Bedus. Dong aing yo. Bisa bae perang saing. Di kamari di bawah sorangan teh. Gimana teh? Oh, Sep aing minta isu kene, Sep. Lain urang mana sih tak? Nyaho. Aing akan ngojek pertama tadi mari goceng ka urang teh same. Ingat bae aing kabayan bae. Rek HS rek ngising. Ingat bae he. Sabua teh arananya. Sep. Cerita teh nya nungguan teh aing coba inget deh, Sep. Aing ndung bebeje ka dia teh nama aing sorangan bae. Dia mana bawa ku si Tarman teh meureun. Si Gajah Afrika. Sep aing Sep eta mah si Tarman kamari curhat kana aing, bohong si eta lah. Biraku aing. Kagu gua amat aing. Aing. Biraku aing mah. Kiraku, bangku amat sorina. Beh, ting, goreng. Wari mah, nu penting supaya kadi deui urang berdoa. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oh. Atuh puguh neng baca tah dulu tuh. Tuh mata kehalangan ku cileuh meureun teh dulu. Yang nang biasa bae. Antarkan kami ayo. Benar gitu mana neng? Ciri segala macem. Buang tabaya yang cirikan kue batok. Ciri ku matana meureun. Oh iya. Gimana sih? Kurang orang ngantarkan gawe, geus mah kaburangan teu buka duit ayo, Mang. Dulu sama menang penglaris karek nangkring di dia manjeran. Atuh panjer-panjer neng 1000 mah. Parahnya. Panjer rencana yang menang panjer urang. Wah, tak gitu neng. Majo antarkan bae ku aing. Karunya aing. Aing mangke menang rezeki nu gede aing, Sep. Gang Gulis bahayang bareng saya. Geus aing ku aing balah. Aduh dia Sep dia gobok jawab sumpahkeun ku kempes dia motor dia. Gulis cicing lah aing. Gila dia mah Sep aing mah hewan gede nguduk kieu mah. Masih Tarmannya. Dia mending Tarman tuh bukuhan di dinya lah. Geus hayu geureuh neng hayang dianturkeun ongko. Duh, aing mah motorna ge butut. Butut ge nu penting mah asoy. Duh, ini perkosa aing. Perkosa cenah. Nombeng kotok meur main perkosa-perkosa bae kebat. Duh, aing rek ngomong itu bae jeung maneh mah galak ieu. Mang ayo antarkan urang mah. Ai, udah jadi neng jeung itu kasepna. Ayo, Oh, eta mah galak ini jeung urang bening ya. Heeh, geura. Beungeut tong pasu ngemilik bae parang saya menang bikang bae. Baja, aing rek ngojek kana kaburangan. Pokona mah dia jaga. Baja. Anu kamari teh anu dia, anu tadi cenah ngomong Bener. Aing Jam sabaraha? mari aing teh Oh, santer kemburu kira. Ngomong Pakai motor ieu teh mah goreng. Ayo keren neng, buat nih. Mana deh neng buat neng.
Kumaha eta kitu? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. gawe. Ieu bikang tanaon ni rok. Awas timurun aduh aing. Cocok si Jono ya, bager ka aing. Puna mah tungguan sampai irair hage. Soalnya eta salon dari ibu anak-anak saya. Wih, bahaya teh. Di mana ya Neng? Jauh amat yuk. Terus bae mang terus. Mana? Terus benar. Terus. Perang saing dak. Jauh amat yuk. Dasar macan menang palari saing bensin ngari sutik deui aduh aing heh. Mabo ayo. Kemana ya Neng? Atuh bener di dia, guys. Nah, Mang. Sawah ieu mah. Atuh urang memang gulingnya gebot ieu. Astagfirullahaladzim. Terus kira ya nuhun ya. Nuhun Mang, kumaha deh kayak balik dina. Kan di dieu lurus bae ya. Kumaha deh Mang? Astagfirullahaladzim, calon mah gagah, awak gelis. Ku neng ka kantor neng ka sawah, astagfirullah. Ampun, dah nasib aing poe ieu dah. Bensin aing beak ieu mah aduh. Aing kaberangan nih, kaberangan. Terus aing marok ya. Non, atuh mana di gang itu teh sih? Iya, di kamar teh. Ya, sep aing ieu surat kali sep aing sep. Atuh tadi sep nunggu aja tadi. Bikang. Waduh, sebenarnya mah ke kantor dong. Orang ke mana? Pedus. Jauh. Bibir he. Mayan kuai ini godong. Kemana sih? Mana tobat bang sep ya. Atuh bibir moyong-moyong ya yang berkaing. Kali itu. Kemana? Hawa. Kayak gula nganterkeun, ku aing bae. Dia aing bensin aing beak dia mah. Tuh, salah-salah. Ayo Starman kemana sih? Nyaho. Digang idaman aing sep tuh. Mana? Tuh. Sep kela sep. Dadan aing eta sep. Dadah kumaha mana he? Parah. Semua edan meureun. Edan meureun. Sep. Aing. Naon? Bikang itu tuh. Hampir ngomong ayo. Naon gitu? Mana bukan mana bikangna? Eta sep tah. Udah parah ya pasti nama yuk. Stres nah. Bener obat cacing ya mesti mah yuk. Saya tak Junod. Bukan buku kan Neng. Di pertama kapan gini. Beneran Neng. Sampai sari kebayang-bayang Neng. Kurang buku Neng. Nod, istighfar Nod. Main besep. Dia nyontu dia sepi, boting. Udah genjer meureun dia mah yuk. Neng, daek teh jadi kebukaan Neng. Alhamdulillah. Makasih Neng. Terus ieu he. Nod, istighfar Nod. Ih naon we? Baik. Nod, Nah, istighfar yuk naon yuk. aduh. Ngan ke tembok. Mun tiang listrik ieu dia sanganan gitu. Mun aing bikang itu teh sep. Astagfirullahaladzim. Aing heh, kasurupan meureun. Kita kayak loba-loba ngadahar obat cacing saminggu sekali mah sorangan. Eta otak loba ting cacing eta. Gue sep aing gara-gara bilang kamar teh aing bae teh sep. Kunaon resepnya? Halah aing kabung-bulangan. Sekang eta basna mah kudu minum obat cacing. Jadi benang sarap mata eta ruksak. Benang eta, yuhan ditu molonyon mata. Geus pokona mangojek be kore mah bagian aing tadi kan dia geus nya. Ini bagian aing. Mana teh di kampung kita sep anjing dia bonceng dia teh sepuh. Duh sep bisa amat. Mana? Kokor, karena di kokor. Bersaing.